sepi amat di lembur. Hujan lewat-lewat acan. Ayah janda, karak pas ya doang. Karak mau pesen gelas yang piring. Ayah nunggu pasti. Mana yang terdekin kain? Ayah janda, anu deken kain. Janda anak genep. Boro-boro anak maraban janda anak genep. Susutan haja awang jangan dibayar ku aing. Arwed. Bau-bau nama itu si Icon nih nyongok itu kadang anaconda betul polisi Con aing si lu aing lo loba omong ayo Kemana ieu? geus aing loba omong sia kadang orai ayo Iya eta. tong loba bacot ayo loba Iya ji. Ribet aing. Lex ya, nulis si pohon tuh. Tumben bet ya ngasih pohang enaon. Jadi si golek, aing nanya kasih sia balik nanya kai. Geus lah sia menin babi nenbe jeung aing lah, patanya-tanya bae mah balik nanya. Biasa bebet, bukan amat. Bisa bae sia leutik-leutik malikeun omongan kos malikeun moe ranginang sia. Ye. Ya. Lah. Coba ceng siang geus jarawa banu jalujur sia nulis si pohang teu tadi. Teu nyobet, aing mah teu nya supang di mana? Nya sia nanya maksa bae. Aing mah lain maksa dah kasia lain marah aing mah kieu emang amun keur lapar mah kadang bumi kayaknya. Bisa bae cakaling rombeng. Ji sia leutik-leutik siapa ini kerumus poe pas ngelutik siapa dulu. Ji bener ya aing dah nanya si pohang di mana. Ji aing perlu jasa jeung nyana yo. Dah hese ngomong jeung golek malah udahlah. Gua mau ke pelebah sono dulu lah. Nengan si pohang. Deh, kayaknya pohon aing mau motor gorengan. Ulah motor pemajikan besok pohon lah. Ayo. Banyak. Sebenarnya nak mana orang? is tunturkeun be si aing cak aing mah Atuh nak mana lah jadi aing baringung ka aingna. aing nangan si pohang penting Ih, mending pentingan janda, jangan aing hayu. kuari parah di otak saya janda baik Mau saya tuh, kudu ngaturkeun. ayolah Pang, eta sekalian rombeng kunaonnya nang si pohang? Nyawa lagi amun si aing nyawa tanya ke Google. Ih, si Ari ngomong bisa baik, kadang bebek gua. Bisa baik, cepet toge. Haus orang tangan si pohang nih yuk. Ayo geus. Woi, bang, amun lempang. Mata sepina di situ sini. Tak. Aduh, jalannya padat banget ieu. Di Bangkawara ya gara-gara si pohang ya aing neangan lah. Muter-muteran aing ke kamedi puter ieu. Untung bae motor ieu geus dieusian full tank ieu ka teknik. Di jalannya aya ka kanan, aya ka kiri, hade ya mun ka kanan. Tapi amun ka kiri aing hancur binasa. Colah aing ka kiri lah, ajur-ajur lah, geus lah. Dot aing mah laleus. aing geus naik gandok sih ayo Tah kitu geuning. amun kabaturan mah modek aing Oh, kitu jeung baturan aing kan ieu. Sampai nyekek dia nyeri aing. Henteu tah, ari kieu mah aing ngeunangeun ka aingna. Dasar ngelujak sih. Weh, dot, cenah mayan aing. Aing can dahar doang 3 bulan, Con. Ya, asa masal ngomong buka duit be. Ada jeung dahar mah eueuh. Atuh kunaon kitu? Geus aing perusing digandung ku sia, geus aing moal dek digandung ku sia geus tangan. Panjat tahayang gandung sia dengan baturan mah. Tangguan atuh rombeng. Ya rangil cek aing mah dongkeong. Woi pohang, saya di tangan sekaleng rombeng. Baik naon sekali ngerombeng nanya ke naing. Penyahoeng ge. Laju sekali ngerombengnya di mana kuari?
Tuh di situ tuh tadi tuh. Di mana di situ? Ah. Ayo coba samperkan yuk. Ayo guys. Bisa jalan hidung amat. Tong keropong dot. Bahan pipalakeun jelema kos kieu mah kuai. Jadikeun. Ayolah. Eren. Entar. Aya naon sia ieu ngirenkeun ka aing? Aya naon? Ngomong gelagat naon eta kos kitu teu kaarti Alah. aing. Ada apa? Keu ngirenkeun aku. Bagi duit. Hah? Duit. Duit. Epeng. Iya itu. Tak punya duit kau. Tuh. Apa itu henteng? Tahu tidak kau henteng? Hah? Ih bahasa naon ieu? Epeng saha? Pulus. Oh, pulus. Iya. Ada enggak? Oceng. 5.000 kau. Itu yang saya maksud. Berbahasa Indonesia yang baik lah. 5.000. Jangan oceng. Ada gak? Yang penting ada enggak? Aya, aing aya. Pan eta bahasa Sunda. Atuh terserah aing. Aing lama tinggal di dia tapi campur. Oh, Kare dok aing. Bisa Ngomong setik-setik. bab balepet kos kitu. Seetik doang. oh. Ngerti. Bisa Sunda teh atuh. Ngomong ti tadi bisa bahasa Sunda Oh. mah. Ah. Duit, boga teh duit. Raju sia. Boga tidak duit. Atau aing mah boga. Coba aing nele. Nele aing. Ah, tadi goceng dah. Aing nang malak di ditu. Ya, nele. Iya. Ini kau punya duit. Tam- Kenapa kau minta? Tambahin lagi biar banyak. Iya, biar Kebetulan. Kebetulan Awak apaan punya ini? uang awak. Awak punya uang 2.000. 2.000 awak punya uang. Nah, awak mau beli rokok kurang. Nah, duit engkau ini ke aing kena bae. Duit engkau nih ke aing kena bae. Oh, sok Ah? cokot deh lah. Aing lari Cokot ti ku aing ye. Cokot guys lah. Atur nuhun jasa ieu nya. Oke? Atur nuhun jasanya. Oke? Aing pada riet kurang di dieu. Oh, yang aing bikin bahasa Pulang-pulang gitu. naon, nah. Kau. Pendata gitu jasa. Berani kau sia ke aing. Berani kau sia ke aing. Dot. Berani kau sia ke aing. Dot. Berani kau berani ke aing kau. Ayo kau berani ke aing kau. Hah? Kau berani ke aing kau. Buat tokar. Alah, pakai garet itu sia. Weh Togar, mana bayar hutang kaing? Alah, boheng. Hutang segitu saja kau tagi-tagi. Tenang baik. Enggak, masalahnya gua udah nggak punya duit buat beli kopi. Alah, kopi mah gampang. Ntar juga gua beliin lagi kopi mah. Ya udah, terus lu ada nggak sekarang duitnya? Aduh, ya aing seutik. Coba mana Cuma lihat? Seutik. Coba berapa? Cekel heula sendal aku. Apa sekali kau? Ketemu kau itu selalu keluar duit. Itu berapa itu? Ini 7.000. Ya udah nggak apa-apa, habis ini beli kopi sama rokok. Kau aku mana? Aku tak ngerokok ini. Udah ntar aja jangan dulu ngerokok kamu. Sendal aku. Weh, sendal aku di sini. Weh, kau ngelunjak benar kau. Alah kau. Hanya kalau duit coba. Urutan aing lan pegalang teh. Iya, aing saminggu nagih hutang kasih Togar kalau dibayar kuari. Iya dipaksa. Oh iya, Togar, kalau tolong kok. Togar iya tama. Amun kuari teu mayar mah ku aing. Beheungna ku aing diliak jeung bujalna. Alah, apes benar ketemu si Pohang. Sendal awa dilempar, uang awa diambil. Alah, si Pohang itu lama-lama ngelidak juga. Guys, Weh. ya bendot. Pan siap wae kita neangan si Pohang kunon lalumpatan.
Ih, puara amat sia. Kira-kira amat sih naik motor main tabrak be aing. Sia lah lompatan be lempang gitu je. Kang keongan pindah ke tak-tak gitu. Atau coba bet itu naik motor bener. Coba mau naik motor naik gerobak atuh. Sia salah lah lompatan bae duaan. KB ke pokoknya mah sia salah, kebenaran hanya milik Tuhan semata. Kira-kira be naik motor nah. Ya kira-kira naing geus lalaunan kieu mau motor. Soalnya aing tadi lalumpatan ke pendak nu edan. Yang udah pakai topi dong tukang kerompongan. Mustah tulak cangkeng bae di kos teko. Geus kuari nangan si Pohang. Ieu di mana ieu si Pohang? Tadi can mendak kurangnya. Can mendak aing kita di pugu pusing aing dengan si Pohang. Aing geus lah kuari mah geus kumaha ieu. Nangan di mana nya nasokna nongkrongna? Di mananya? Ruksak sia. Bisa baik kulit dangder. Kulit dangdut. Aduh, aing geus lah kuari tangan si Pohang lah. Mana ka mana teh neangan lah. Ayolah abrak-abragan. Ayolah, jadi jelema mah belum putus asa. Geus gerak lembang itu sia. Jadikan geus. Oke. Woi, tangguhan aing. Cak budak gaul mah teh solider, cak budak kuari mah. Geus lah bawa bae motorna. Dot, cai naik mah, cok. Aing capek. Dorong be, dorong aja naik mah. Tah, ieu budakna tah. Ieu budakna yo. Ieu tangkurakna yo. Weh, Pohang, sia on boga hutang bayar coba. Aing utang naon? Lah sia atuh sia kemari minjem duit, sia sok belaga papaehan bae. Oh, kanu kemari teh ya. Oh, Emang sia kudu boga duit? Boga duit teu boga aing. Ye. Kekedeung. Soalnya duit aing loba ya kantong mana ya? Tengil ieu si Pohang. Sange. Tah, jeung meureun kopi tah. Lah, geus lah. Lumayan ye ge. Boleh jeung aing mana ya? Lah sia mah 2000 beta bagi 2 beta jeung si Icon. Dot. Ji, masa yang diberi 2000 doang? Geus lah sakitu ge cukup jeung meuli uyah mah. Ih, protes bae. Geus kajina lah. Geus bagi 2 jangan aing. Geus bagi 2 tah. Tahu sih nambah rugi bae aing 1000 jeung sia. Atuh pan saya ngajak aing teh nyaona naon. Si kitu amat jeung kabaturan. Atuh kadi jeung siang mer susu kadi ieu di. Weh, atuh jeung mer susu kadi ieu. Aing ributan bae sia nya. Ributan gue mau aing. Woi, woi.